Muhun Kang abdi teh kawasiatan ku sepuh abdi sing saha anu tiasa mendakan harta karun ieu tiasa janten caroge abdi. Harta karun? Leres eta teh Neng. Ieu kopina. Seger. Kopi hitam. Pemirsa, kade tong hilap. Kangge viewer sadayana, subscribe heula channel Oples TV na nya. Ameh abdi langkung giat deui ngadamel videona. Aduh. Bor, ka mana? Karena Ah, biasa ngopi. Adio, teh ka mana maneh? eta kalande rek misul budak pan diasuh ku akina. Geus bae atuh udah diasuh jeung akina ieu kudu geuring susu ka dieu mending kare baturan orang ngopi ya. Arek atuh aya dipangmayarkeun mah. Maneh mah loba pakaya, loba naon ge, balong boga, sapi boga, hayang keneh we dipangbayarkeun ku jelema nu teu boga teh. Sieun teu bisa umroh, sakit. Heeh, bener gitu. Sok Bi, pesen Bi hiji Bi. Bi hiji bi. Cik ka dieu bi lah. Maneh rada cenghar ye sacana. Mohon. Aduh nyaan seger geus ngopi mah euy. Seger gratis mah atuh da. Ih, eta nu matak seger nama gratis jika mana dia nama. Nganahnya kopi oge Mas. Ya. Di kopian mah cenghar ya. Lain eta si Eneng geulis-geulis, leumpang kos hayam teu benten-benten acan. Aya jalmi punten Kang. Meni serius gitu macan naon atuh Neng? Iya Kang, peta harta karun karuhun abdi. Harta karun? Muhun Kang abdi teh kawasiatan ku sepuh abdi sing saha anu tiasa mendakan harta karun ieu tiasa janten caroge abdi. Leres eta teh Neng. Muhun Kang, akang hoyong peta ieu. Cik ningali. Lain itu petana ge asa lieur kieu itu leres Neng. Muhun aleres abdi mah nganyaembarakeun ka salerea. Waduh, da Kang ge hayang atuh euy kawin jeung Eneng mah. Maneh mah cicing da boga pamajikan atuh. Ulah ngomong-ngomong pamajikan. Ayo atuh orang teh. Ayo, Neng. Mangga Neng di kantun heula. Mangga Kang, sing hasil. Amin. Sok cing tingali. Peta mimitina di mana itu? Tah. Dati ieu. Ba itu batu cenah ge. Beureun dihareup di ditu tuh. Oh, bener. Ayo. Ayo tuh orang itu ya. Soak panjang. Iya gini. Aduh. Naonan ayo mana bontot. Aduh. Udang. Aduh. Jangan.
Hese yang beunghar teh aduh. Heeh, hayang kawin jeung si Neng aduh. Icing saya mau bejakeun ku aing sia ka majikan. Ngomong-ngomong pemajikan. Cing ningali. Asa di dieu batu nama? Iya bener iya batu ya. Kumaha cing parentahna. Di nu parentahna mah maju 2 kali 2 langkah, mundur 2 langkah. Kayak asa lieur kumaha itu maksudna ya? Maju 2 kali, Mundur 2 kali. nyawaran di dia keneh atuh. Oh bener, cik tayangan aya wasiatna eueuh nya. Mananya lagi pacul atuh karena naon pacul. Iya geningan yo. Not naon ieu teh bacaanana euy. Mana bisa maca tuh? Henteu itu buta huruf. Sia mah sakola ge teh tamat atuh da. Cing baca sok. Cing, orang baca. Sok. Selamat Anda telah bisa menemukan naon itu euy. Naon itu? Eja, mana macana bisa maca. Oh, petunjuk ini. Terus baca syarat-syarat supaya bisa menemukan harta karunnya. Aduh, bahasa Indonesia. Cing baca. Naon wae syaratna? Nah, syaratna teh nu kahiji ye, Kahiji naon? harus joget. Joget. Atuh nahan dengan harta karun teh joget. Teuing dah. Lamun ieu teu dilaksanakeun cenah moal bisa ka syarat nu selanjutna. Ah, sok lah pirage joget atuh. Siap, atuh. Musik atuh. Musik atuh. Musik. Di sawah di kalangan daun puspa ada pisang daun mangrove hiasan pantas ayana di tanaman daun puspa anu eja berubah hiji kenangan waktu pas ini duaan manehna ulu marengan di sambara Ron tuh ah. Tinggal di. Beri dia lah. Syarat nu kadua. Sok. Padahal mah tadi itu tinggal baca tuh kudu migau. Bener. Aduh. Maneh atuh aduh aing mah. Nyaan maneh mah teh sakola atuh da. Jadi di bodoh kudu lain teh sakola teu nepi ka jero sakolana. Ka warung we bener nya. Tah kitu. Kira petana bising leungit teh. Sekolah. Nu kadua langsung menuju sungai Sungai. yang ada ditunjukkan dalam peta. Ai sungai teh naon? Sungai teh ieu lebak loh. Oh, lebak. Lain lebak atuh mun di urang mah naonnya. Pokona mah sungai. Walungan. Walungan. Nah, Heeh. nu ditunjukkeun di peta cenah. Oke. Tah, urang teh ti dieu yo batu. Sungai teh ieu meureun. Tah maju ka dieu terus. Oh, ka ditu maju bener-bener ngerti. Terus. Ieuna. Anu katilu naon? Nu katilu sesampainya di sungai bawalah 10 batu masing-masing orang menuju pasir sagatan. Waduh, aduh, batu teh batu naon nih? Batu gede batu leutik ya? Batu akik teh kana mah euy. Aing Apa, teu Rudi? boga. Geus we batu kali urun. Oh, ingat ka batu akik euy. Heeh. Nu saya mah dijual. Oh, Pakai itu pakai naon? beli gemuk yen. Oh, meuli gemuk. Beli gemuk. Urang mah diinyem ku Hotman Paris tah. Oh, paling sok dicieuk ya. Heeh, nu urang eta teh. Berlian eta mah lain ge batu akik. Batu akik. Ayo ah. Orang ke Ayo. pasir sagatan cenah ge. Ayo. Di ditu ya. Heeh, di belah ditu Berangkat berangkat. demi kawin kasih neng itu. Heeh. Beunghar harta. ongkoh. Oke. Ayo itu pacul keur naon? Oh nya. Bawa we kitu. Wah, bagus euy. Jeung ngagengkar harta karuna. Urang bawa rek dibawa euy. Wah, cakep. Heulah atuh dagoan euy, capek yo aduh.
Aduh, mana mah? Tuur, mana dia? Ganong, Ganong. ganong. Sok, bawa dia. Aduh, aing ngabuka balat. Aduh, Mantap. sok anjing. Berangkat. Aduh. Demi harta karun jeung si Neng. Wah, sok. Mana mah berat ku dosa aja kana mah euy. Terus tong loba ngomong demi Neng. Aduh, Tah, beureun ieu sungaina teh. heuh jiga nama ieu euy. Kayak sia panon asa berat hiji euy. Eta atuh bener kan eta. Ieu tah. Aduh. Oh, ye. Aduh, kumaha? Cik, cik, cik. Kumaha tadi teh? Cek dina peta teh petunjuk teh titah naon? Tah. Cek petunjuk teh. Oh, batu teh 10. Orang neangan Kela-kela udah bingung batuna segede kumaha ieu teh. Leutik we nya. Leutik we urun. Siap lah. Ya, euy. Geuning hayang beunghar teh. Mun hese nya. Oh. Aduh, persyaratanna loba. Keun we. Kieu. Siapa tuh leutik ting? Diki meureun. Sagede kieu urang mah Oh. Sabaraha hiji eta? hiji 2 kilo 4 10. 10. Ayo ah. Cenah mah. Cek ieu mah langsung kau ditu tuh. Ka Ke mana? pasir Sagatan. Ayo tuh. Pacul tinggalin. Astagfirullahaladzim. Kumaha. Boga babaturan teh pikun eta. Eta ge doraka ti pamajikan eta, pamajikan utah gawe di Arab. Aduh, Ulah ngomong pamajikan. Rek kawin jeung si Neng. nu uing atuh. Pas heula we. Jauh geuning mah. Oh. Sampai kieu. Naon hayang beunghar teh? Se euy. Hayang beunghar teh aduh. Aduh, itu mah ya. Oh, itu geningan. Pasir Sagatan. Gimana itu nggak sangat jauh lumpang teh? Iya. Oh, itu tuh geningan tuh. Kalau nya, Heeh. aing berat mau batu itu. Ya, heueuh, padahal mah di ditu ge loba atuh batu mah. Ayo. Ayo. Tah. Kumaha? Tenah mah. Ini juga tangka caunya. Heeh. Kumaha cenah? Hitung tangka cau nu ka-7. Muka 7. Tangka cau. Ah, iya. Benernya? Heeh. Nu ka-7 sabar itu mah. Hitung. Hiji, 1, 2, 2, 3, terus 5. manyang geus 5. Terus sabaraha aing geus 3? Opat atuh. Oh, Opat. 5, 6, 7. Tah. Iya benernya. Mana harta karuna euy? Ai manehna naonan? Apa Buat tuh, tinggi Cek? hanapan ieu mau pacul atuh. Oh, Ih, kumaha? Dongkal. kali bos. Ampun. Kek. Anu, Lama euy. Aduh, heueuh, lama lah. Buka euy. Aing beunghar, ieu aing beunghar. Geningan. Mas batangan ieu teh jiga nanti ieu. Nu kumaha Mas batangan deh? Anu eta geningan. Teuing kita euy da can ngabogaan urang oge. Sok. Guru, Ah, ieu mah geus. masalahnya. Heeh, ieu mah koin. Aduh, ieu lagi kalus kieu euy. Koin emas ieu mah. Sing mana tong hayang ah. Ieu nyakeun wae tuh si Neng keur urang. Sok. Orang muka. Wih, Mas. Beunghar urang euy.
mun mana beunghar jadi naon? Beunghar Iya, aing nanya mun mana beunghar jadi naon? kawin deui. Aduh, aing rek naon ya? Beunghar Mamajikan 5 bae gitu. Meunang ya? Beunghar Meunang. Beunghar Wah, ada nu kieu euy, tapi suratan. Cok coba baca. Aduh, surat di wae. Aing mang bagja kieu. Ari maneh, apa nyaho urang teh buta huruf? Aduh. Dara dibikeun ka urang ya baca. Uing tapi uing percayalah macan nu kieu pasti mana bisa. Baca geura cobaan. Selamat Anda sudah Cek uing ge bisa maca. Dah, jauh bisa baca. Lanjutkeun. Selamat Anda sudah selesai menyelesaikan misi. Bacalah pernyataan di bawah ini. Dengan keras dan lantang. Heeh, Sing tarik sok. eta teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kaos pidato. Lanjut. Akhirnya saya menemukan yang dicari dan naon ieu teh Perebutkan. diperebutkan banyak orang. Dengan ini saya bersumpah bahwa saya akan mengambil dan bertanggung jawab apapun isi pernyataan Ini ini. bertanggung jawabnya ai menang emas mah tanggung Tanggung jawab. jawab. Atuh, lanjutkeun. Hiji, saya berjanji akan membayar hutang beras 50 kilo. Harga Genep 100.000. nah jadi hutang. Bayar Bayar hutang naon ieu teh euy? bayar hutang rokok 15.000. Aduh, lauk asin 10.000. kopi 10 10 gelas 30.000. Kesan mah coba kahanapna jiga nama ieu mah api-api wungkul supaya urang teh ameh meureun lain harta karun dipicieun we coba baca kahanapna kan. Cicilan mio ka Adira 400 sabulana karek dibayar 2 bulan. Sesana 3 tahun deui. Aing gagal beunghar tot. Aing gagal kawin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Rosi Rosita, pemain enggal Oples TV. Tong hilap, komen, like, and subscribe gratis. Acan. Heeh. Ayo. Kasa kawas ya. Share, sarang subscribe. Bor, ka mana? Yang serius.